kalau misalkan itu kebalisan. Kepada barisan di depan. Istirahat. Jajan gerak. Buat temannya istirahat jajan. Kan di sekolah kan mau istirahat jajan kan. Masih sasarangan di acara SGP Radio Samhan anu dirojong ku PDO memang cespleng. Parantos urang sami-sami didengukeun lagu-lagu anu diputer nyaeta aya Kang Darso namanya teh Dadali Manting oge aya Hari Ringkuring mun teu tepatna ti Ibu Nining Maida AS mugia katampi sareng tiasa ngahibur ka wargi sadayana. Aya WA ti Mama Eti namanya teh hoyong diputerkeun laguna Banon Dari. Nah, Banon Dari bangga ke diputerkeunnya Banon Dari lagunya dikitukeun kangge ka wargi sadayana anu nikah cinta mika dedeuh nya. Radio Samhan khususnya acara SGP situs Dupai Pasundan. Tah kang ka mama etinya ke diantosnya Banon Dari anu bade dihaluakeun ke ku Ibu Deti Kurnia. Ibu Deti Kurnia. Ci kada Ci. Naon Kang? Nah, kada Ci. Urang ngobrol deui. Ngobrol naon Kang ay soal ngobrol mah abi mah tuh jagona kanu ngobrol mah. Emang segala apal gitu Ci? Apa tuh Kang naon ge pokona mah aya we lah aya. Di eta heula Ci di ulem heula supados nu bade nga-request di telepon di 861 984 Semoga ka wargi-wargi sadananya nu hoyong request laguna mangga diantos di 861 982. Kamana itu Mama Yati, Mama Nenti ieu teh. Nuju aya Ci di bumi nuju ngadangukeun. Iya nuju ngadangukeun tapi na tuh telepon geuningan ieu teh. Peratusan. Helah, si Gadi pakai peratusan segala. Ci, naon Kang? lain kamari aya pawe karnaval aya upacara oge seueur pisan nya Ci nya. Ih, abi mah kantenan Kang, abi mah ngiring upacara Kang. Di Istana Merdeka. Sanes Kang di RT. Oh, sugan teh diundang ku Bapak Presiden ka Istana Merdeka. Ente Kang, abi mah tanya uleman ke abdi mah tuh siapa atuh abdi. Sugan we ici wawuh jeung pejabat-pejabat. Abi mah wawuh ge jeung pejabat RT Kang. Oh, pejabat-pejabat RT-nya janten teu diundang atuh ka ditu kan nanti ka Istana Negara mah. Abi mah teu diundang kan abi ngiring upacara di ditu. Nah, abet bisa ngiring upacara di ditu. Nya batu di Istana Negara upacara abi upacara di bumi Kang. Iya benar. Jadi sarua ngilu upacara nya Ci nya. Nya sami ngiring upacara eta teh. Oh, aya nu misalkan baris eta teh. Baris siap gerak gitu kan. Abdi ge siap gerak. Gitu nya. Batur nanti bawa bendera Ci mawa naon? Abi mawa baki Kang. Itu makan di upacara mah bakina mawa bendera Ci bakina mawa naon
Ya abi membawa itu mah cai kopi daya tamu. tamunya cimanya. Ya kang tamu jadi abi menyanak baki eta we aya tamu. Oh gitunya cinya. Oh nya ci. Ya kang da abi mah tuh misalkan lamun 17-an gitunya kang abi mah kapungkur nuju sakola teh sok janten komandan upacara kang. Oh komandan upacara emang pernah jadi komandan. Iya tuh abi mah dititah wae jadi komandan upacara. Nah betita ici. Kumargi suanten abi lantang kang. Oh kang nya. Jadi bisa gogorokan gitunya kang. Nya cinya ci. Nya abi masuk gogorokan dah tuh kang. Gitu. Oh nya sok gogorokan. Nah ketingali atuh ci. Ci mau tukang gogorokan. Nya ada abi mah lantang. Jadi misalkan jadi komandan upacara teh abi kahange. Kumaha cing contohna jadi komandan upacara teh. Kieu kang mun hoyong dicontohkeun nya kieu contohna teh. Pasukan siap gerak. Nah, lemes kan dituna tuh. Ih dah kudu kitu atuh kang. Coba tong lemes. Sok atuh dicoba deh nya. Pasukan siap gerak. Gerak mulu mah nyegak atuh. Erna leungit kang. Coba lah misalkan lapor ke pimpinan upacara. Kepada pimpinan upacara hormat. Tong panjang teuing atuh ci. Dapat kalilaan teuing atuh ci hormat gerakna. Nya da aya sakitu atuh kang. Lamun misalkan itu kabalisan. Kepada barisan di depan istirahat jajan gerak. Tuh punya istirahat jajan. Kan ai sekolah kan mau istirahat jajan kan. Ini mau pacaran lain istirahat atuh. Istirahat biasa. Istirahat di tempat gerak. Tah gitu aing sok ngawur dengan kita ya laguna Banon Dari anu disuurkeun ku Mamah Etin aya di kampung Cerewet. Hayu Kang Eka wagi sedana urang dangukeun laguna nyaeta Banon Dari anu disangakeun ku Ibu Deti Kurnia.